Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusi zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tudkhiluna ni'aman abadiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan likafatil khalqi wal bariyah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in, amin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan maghfura. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmata wa ta'wila. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nufawwidu amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin. Ilahi anal jahilu fil ilmi kaifala akunu jahulan fi jahli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Berkah kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala anu melalui taufikna urang sadayana dina ieu kasempatan anu kalintang muliana, dina tempat anu kalintang agungna, tiasa hempak merbayaksa ngempel ngariung dina acara tolabul ilmi, malah mandar urang sadayana janten jalmi anu salalamina aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tifayun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati, oge salawat kali salam pamudah-mudahan salalamina ditetepkeun ka baginda termulia, baginda tercinta, syahibus syafaatil udma, sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para aulia, para ulama, para kiai, para santri, oge sadayana umatna termasuk urang sadaya anu turut tumut kana ajaran mantena ti dunya dugi ka yaumil kiamah. Pamudah-mudahan aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah pangaosan sepuh anom oge murang kalih ngusim kuring dipihormat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Satu acan ngalajengkeun kana hanca urang sadayana langkung utama sareng kalintang afdolna urang ngaoskeun heula Fatihah, wabil khusus ka mualif ya kitab Syekh Abdul Karim Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رجال الشيخ Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin. Allahumma rabbana tawakkalna 'alaika. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa jahrana faqbal ma'dzirana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'ala wa ta'lamu ma fi nafsina. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashshiru qulubana wa yaqinan siddiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu 'alaina wal fana'a bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi linafsik. Kaum muslimin jamaah pangaosan rahimakumullah. Dina aya kesempatan pamugi aya pitulung Allah urang sadayana urang ngalajengkeun kana hanca urang sadayana nu bertalian sinarang ilmu tasawuf atau ilmu tauhid nyata kitab Al-Hikam. Emut sate acana wirehing kitab Al-Hikam ieu adalah suatu kitab anu ngabahas tentang tata cara muamalah urang ka Gusti Allah baik secara dohir atau secara batin. Oge dina kitab Al-Hikam ieu ngabahas tentang ilmu mukasyafah. Dina kitab ieu nu dipunjulkeunana biasana ilmuna ilmu hakikat. Jadi tong aheng tong aneh ketika engkin hikam ieu ngabahas tentang ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu bisa digapaina dengan rasa urang. Nah, sadayana manusia rek anu dewasa, anu kaya, anu miskin, anu senang, anu teu senang, anu bungah, anu susah, sadayana oge ngagaduhan angan-angan jeung cita-cita, ngagaduhan program kehidupan baik dina agama atau dina urusan dunia, baik urusan ukhrawi maupun dunyawi. Nah, ieu angan-angan teh terkadang tara akur jeung kabuktian. Cita-cita urang teh, impian urang teh, kahayang urang teh terkadang mah bahkan rata-ratana tara akur jeung kahayang jeung bukti tara akur jeung kahayang Allah.
urang seueur kahayang, tapi kahayang urang ieu kadang bukti kadang teu bukti. Nah ieu diisarahan ku musannif Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dina hikmah anu kaopat unggelna arih nafsaka minat tadbir, hartosna istirahatlah gitu, ngaistirahatkeun anjeun atanapi ngabebaskeun anjeun, bisa ngabersihkeun anjeun nafsaka kana hate anjeun. Awas, jadi urang teh kudu ngaistirahatkeun teh kana naon? Kana hate, lain kana action urang dohir sanes, tapi kana hate. Awasnya karena seueur nu ngamaham hikam ieu diakurkeun jeung otak, padahal hikam ieu seuseurna bahasanana teu akur jeung otak mah, tapi akurna jeung hate. Mun dilenyepan mah ku hatena nu penuh dengan tawadu ka Gusti Allah moal anu lieur. Jadi kudu nenangkeun, ngaistirahatkeun anjeun, ngabersihkeun anjeun kana hate anjeun ayyuhal murid. Tah hitobna teh ka murid. Emut murid dina bab wusul, dina bab tasawuf adalah jalmi nu gaduh angkeuhan hayang wusul ka Allah. Jalmi nu hayang nu gaduh angkeuhan hayang tajali ka Allah. Usul teh dugi ka Allah. Ari tajali teh dohir afalna Allah, dohir sifatna Allah ka anjeunna. Tah jalmi nu hoyong kitu ieu ceuk musannif di dieu kudu ngaistirahatkeun anjeun kana hate anjeun tina naon minat tadbiri, tina tadbir. Nah, naon ari tadbir teh? Tadbir teh ngatur. Ngatur bisa atau program, ngarencanakeun. Naon sabab? Pama koma bihi gueruka, suatu perkara nu geus diatur ku salianti anjeun Allah teh latakum bihi linafsik, moal aya manfaatna keur ka anjeun ngaturna. Jadi kudu ngaistirahatkeun anjeun kana hate anjeun tina ngatur diri anjeun. Sabab suatu perkara nu geus diatur ku Gusti Allah, urang ikut campur ngatur moal aya faedahna jeung moal aya manfaatna. Saha nu ngatur urang? Allah. Ku Allah diatur urang ieu lain wungkul ayeuna. Tapi Allah ngatur ka urang ieu ti ngawitan urang can sadar. Ti ngawitan urang tina saripati tanah. Teras ku Allah dijantenkeun nutfah dengan proses atau syariat ibu jeung rama urang. Terus orang disimpen dina rahim, saur Allah laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kau laqad khalaqna geus nyata kaula nu agung nyiptakeun anjeun teh min sulalatin min tin tina saripatina taneuh. Terus summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, lajeng ku Allah urang ieu dijantenkeun nutfah dina naon fi qararim makin, dina rahim, dina patuangan indung urang. Tirinya summa khalaqna nutfatan
alaqatan. Nutfah eta dijadikeun jadi alaqah. Dina hadis dijelaskeun bahwa proses tina nutfah kana alaqah 40 hari. Teras deui fa khalaqnal alaqata mudghatan. Alaqah eta setelah 40 hari wa Allah diciptakeun jadi mudghah. Naon mudghah? Daging kimpel. Fa khalaqnal mudghata idoma, tina daging kimpel eta ku Allah dijadikeun tulang, dijadikeun pakasaunal idoma lahma, teras deui ku Allah dijantenkeun daging. Sok eta teh kusaha diaturna? Ku Allah tadi ge. Nah, berarti urang ieu samemeh lahir tos diatur ku saha? Ku Allah. Numawi mun urang ngatur itu teu aya mangfaatna jeung teu aya paedahna. Jadi hal eta diatur ku Allah. Hal luar daripada eta oge satos urang lahir rek inget keur teu inget sadayana ge urang teh diatur ku saha? Ku Allah. Diatur ku Allah. Nah, urang ikut campur ngatur matna urusan dunyana, urusan sagala rupina ku Allah tos diatur. Tinggal kumaha tu urang? Tinggal pasrah kana aturan Gusti. Ku naon tah nu pasrah teh? Naon nu pasrah teh? Hate. Jadi hate na itu kudu pasrah ka Gusti. Ari jiwana, ari ieu mah ragana mah, jismani mah, jasadna mah nya urang barang damel, urang usaha tukang tani sok tani, gaduh doma sok ngarit, gaduh toko sok icalan di toko. Ya, tukang icalan mangga sok icalan, tukang bisnis mangga bisnis, terus laksanakeun ngan inget hate mah ulah ngilu ngatur, ulah ngilu program, tapi kudu pasrah ka Gusti. Paham teu? Jadi nu kudu diatur teh, nu kudu dikondisikeun teh, nu ulah ikut campur ngatur teh naon cenah? Hate. Ya, hate urang. Disebatna ngilu ngatur teh disebut tadbir. Ya, tadbir teh naon? An-nadru fil umur, mikir-mikir dina suatu perkara ceuk lugot. Menurut etimologi, menurut bahasa, memikirkan akan sesuatu. Nah, itu adalah tadbir. Tapi bukan lain sanes eta nu dimaksud mah, tapi istilah. Mana tadbir istilah mah ya, takdiru saunin yakunu alaiha fil mustaqbal, adalah mikirkan sesuatu pikapayunan bima yakhofu yurja bil hukmi la bitafwid. Dina suatu perkara nusieun atawa ka arep-arep bari henteu pasrah. Cek urang mah program lah, program urusan kehidupan urang. Isukan teh rek kitu rek kieu, mun kapeser eta rek kitu rek kieu rek kitu rek kieu. Pasti setiap jalmi kitu. Boleh secara dohir mah, tapi hate mah ulah naon sababna? Sabab hampir seueur terjadi aksaru mayuqadiruhu layaqau, seseueurna mah naon nu diprogram ku urang eta teh tara akur jeung kudrat irodat. Mun urang tos mastikeun mangka urang bakal kecewa karena program urang teu akur jeung programna Gusti. Kahayang urang teu akur jeung irodahna Gusti Allah. Ketika urang sering dikir, batur mah gancang naik usahana, batur mah digampilkeun rizkina, ai urang henteu. Mun urang gaduh tujuan tadi kana rizki nu loba teh ya pasti kecewa teh.
pasti kecewa. Ku wiridna, ku dikirna, ku membaca Al-Qur'anna sabab ayat tujuan nu sanes pasti kecewa. Batur mah maca waqiah umpamana 40 hari teh langsung beunghar. Ari urang mah geus 4 tahun can beunghar. Karena ayat tujuan nu sanes dengan zikirna, dengan membaca Qur'anna pasti kecewa. Kenapa? Karena nasib manusia tidak sama. Jadi nasib jelema itu henteu sami. Teu sami. Mata urang pasrahkeun hate mah ka Gusti Allah, aturan diatur ku dohir. Numawi mungkin ayat tadbir teh anu diperbolehkeun ya. Ayat tadbir anu dicacad, ayat tadbir anu dikudukeun. Mana tadbir anu dicacad teh? At-tadbir alladzi yuhjibuka wa yub'iduka anillahi ta'ala ya. Ngatur kehidupan orang ya, sehingga dengan aturan kehidupan eta orang jadi kahijab, orang jadi kahalangan, orang jadi jauh ti Gusti Allah, jauh tina wusul ka Allah, jauh tina zikir ka Allah, jauh tina tajalli na Gusti Allah. Hayo urang teh mikirkeun kehidupan rek kitu mungkin lamun kitu rek kieu terus di pikiran di program ku urang ari ka Allah napa poho ka Allah nahil hilap mangka itu tadbir nu kitu tadbir anu madmum, tadbir anu dicacad ku sara. Nah nu dimaksud dina hikam dina hikmah anu kaopat ieu nu teu meunang teh adalah tadbir anu madmum, tadbir memikir-mikirkeun kehidupan nu matak ngajauhkeun ka Gusti Allah. Paham teu? Kitu nya teu kenging urang ngemutan kehidupan urang rek kitu rek kieu gitu. Kumaha Allah we? Hate mah kadenya sakali deui. Hate mah ari dohir mah tukang usaha sok usaha itu hitung ukur atur ngeun pedah hate mah tong ngilu kudu kumaha tuh hate pasrahkeun ka Gusti. Mun urang ngilu ngatur bakal kecewa. Biasana icalan teh sakieu teh piaciseunana sakieu, tapi aneh barang seep duit nomok kurang. Aya kitu teu? Aya. Naon sababna? Sabab hitungan urang jeung ukuran urang oge aturan urang teu akur jeung kehendak iradah Gusti. Kantos teu terjadi kitu. Nah, numawi ukur atur nya ku dohir urang hate mah pasrahkeun ka Gusti. Mun urang teu ngilu ngatur, mun urang teu ngilu ngukur hatena pasrah ka Allah, nah ieu teh pan balanya teh tadi teh 500.000-eun tapi ari acisna seep barang teh ngan ukur 4,5 50.000 eueuh. Kecewa moal? Kecewa, tapi mun pasrah ka Allah bakal ge muhun Gusti. Abdi pasrah ka Gusti da yakin meureun dinten ayeuna mah icalan teh kengingna sakieu. Hebat teu tah? Tah kitu lah. Jadi selama pasrah ka Gusti Allah, selama ngikut kana aturan Gusti Allah, hate mangka tidak akan kecewa. Nah, dianjurkeun urang ku musannif di dieu, urang teh kudu tunduk, patuh, taluk, pasrah ka Gusti. Karena mun urang ngilu ngatur mangka aturan urang ieu sok leheung nya sok saleheung mun akur jeung kehendak iradah Gusti eta geus teu akur mangka urang bakal kecewa. Mun ceuk urang mah pan lamun rupa kasepa kudu lagi kanu geulis leres teu. Tapi teu saliteun rupana kasep pamajikanna goreng. Karena naon? Karena bagian nasibna tuh kitu mata urang kudu pasrah ka Gusti. Secara dohir mah cari ku urang, istihorohan ku urang. Ari pas di istihorohan jeung kabogoh nu gareulis, nah hari pamajikan jadi
Nah mangka eta pasrah ka Gusti kahartos teu kudu kitu udah contohnya tadina mah hayang nu jangkung gede bujur badag jang cangkengna leutik bohai pokona mah nah jadi buleud ku majikan teh entos eta tarimakeun nu buleud tong ngilu ngatur urang mah da eta tos aturan saha tadi nama bobogohan teh jeung batur jeung lain urang jeung tatangga nah ari kawin jadi jeung tatangga nu teu kapikir-pikir leuheung mun alus deui nah itu urang teu ngilu ngatur teh bakal timbul engkir rasa pasrah kana kudrat jeung iradatna Gusti Allah. Naon sababna? Sabab program urang, aturan urang seseueurna mah tara akur jeung kehendak Gusti. Karena naon? Karena segala sesuatu itu tos diatur ku Gusti. Tong bujeng ning ayeuna geus hirup bari tiasa mikir bahkan tingawitan urang saripati tanah teras dijadikeun nutfah, teras dijadikeun alaqah, teras dijadikeun mudghah itu diatur ku Allah. Kurang kumaha Allah nyaah ka urang leres teu? Karaos teu? Cara sok emutan ku urang. Dina jero patuangan urang diatur ku Allah bahkan menurut ilmu kedokteran masih bayi teh nukangan karena kadut henteu mayunan naon sababna sabab Allah rek ngaraksa eta murang kali supaya mun inungna ngadahar peuteuy jeung jengkol teh ulah baweun terus teh matak bebas terus deui bayi dibungkus ku cai siga buleud siga enog gitu bari lonyod karena naon bisi bapana teh terekelan di luhur beucat moal ku Allah diatur kartos ya jadi nyaahna Allah ka urang karasa teu asa karasa asa henteu kade sing yakin kudu karasa tah ieu hikam rek ngagero rek memberikan informasi ka segenap jalmi nu hoyong wusul ka Allah khususna sing sadar bahwa urang itu segala rupi ge tos diatur ku Gusti ngondisikeun urang ngondisikeun hate urang satu pasrah ka Gusti naon pasrah teh disebut tawakal naon tawakal teh siqatul qalbi biwakilil haqqi ta'ala mantepna yakinna hate kana kepengurusan Gusti Allah urang kumaha tuh urang mah ngeun ukur dharma melaksanakan urang ngalaksanakeun we usaha laksanakeun icalan laksanakeun muka toko laksanakeun naon deui bisnis laksanakeun keun hasil jeung henteu mah pasrahkeun wae ka saha ka Gusti Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah itu nu dimaksad ku musannif dina ieu hikmah sakali deui jadi musannif di dieu ngawanti-wanti keur ka setiap jalmi nu hoyong wusul ka Allah nu aya angkeuhan hoyong tugi manahna ka Allah hoyong tugi katingali dohirnya kakawasaan Allah baik af'alna atau sifatna mangka kudu eureun kudu ngaistirahatkeun hatena tina program kahayang anjeunna keur hatena sekali di hatena kudu dipasrahkeun we ka Allah tong hoyong ngilu ngatur anapun dohir mah sok usaha we karena jang naon urang dipasihan akal jang naon urang dipasihan anggahota nu sempurna ieu lintang tikir urang ikhtiar dohirna tapi batina pasrahkeun ka Gusti Allah supados naon supados urang henteu kecewa supados urang jalmi janten jalmi anu tawakal jalmi anu tunduk jalmi anu taluk ka Gusti Allah disebatna jalmi tawakal disebatna jalmi hambana Allah atau abdina Allah kapenak we ku urang teh oh hambana Allah abdina Allah teh yaitu jalma nu hatena tunduk patuh taluk kana aturan Gusti
teu ngilu ngatur. Naon sabab aturan urang moal aya mangpaatna. Sabab ieu sagala rupi ge tos diatur ku Gusti, tong bujengning ayeuna bahkan ti sateu acan dilahirkeun ge urang itu tos diatur ku Gusti Allah. Jadi tina hikmah ieu canak ku urang hikmahna pelajaranana naon tah? Urang itu kudu tawakal ka Gusti, percaya yakin mantep kana urusan Gusti, kana aturan Gusti, tong ngilu ngatur gitu cenah. Insyaallah dina sanes waktosnya urang teraskeun ieu, urang teraskeun deui nya mudah-mudahan urang sadayana salalamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, aya dina pertulungan Allah Subhanahu wa taala, salalamina urang dijantenkeun jalmi anu kenging taufik Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan urang sadaya ku berkahna ngaoskeun ieu kitab Al-Hikam ieu bertambah-tambah keyakinan, bertambah-tambah mantep ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urusan urang sadayana baik anu tani oge anu bisnis, baik anu sagala rupi urusan urang lah diatur ku Gusti Allah, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu biasa kasanggakeun, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.